kabon bikin si kabah teh kita di koret jenak di urus rek dipelakan. Jiga aya nu goblokna. Tiang Nah, kalau di koret kita lain di Lur. Tadinya kumaha ngomong naon teh kita. Ya masalahna barang anu geus dibikeun tong deun dibalik dicopot deui atuh. Oh karena mau kieu. Lur, adina politik mah kudu bohong saeutik, Lur. Bohong gede waduh kau peh dipapake terus waduh. Yori Lur, da kumaha da. Yang naon hayang naon maksudna? Kebon abah aya mah. Akan geus dibikeun. Pokoknya mau gitu, pokoknya mau. Lain dibikeun kan bikin garapan di garap serangan kos lain kolot wae nu di dieu gerasa. Nah, Anjir.